abote wong lanang yen duwe bojo biduan ku bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujana yen beruring-uringan ora mokal anggone bebayang pancen gaweane dadi artis sangdutan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang pulang biasane pengen kundur tanggapan pengen langsung saring gak dijak dolanan asik sing marai kuatir atine wong lanang ngombrono mene cari perhatian opo maneh nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang kene temeripate goyangane merangsang Bapak Agus, saya Bapak Agus. Hey, memakai opo pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing sawira yen sing melu joget wis mendem banyu setan kadang eta celacole mencari kesempatan Pak Kumis dehnya, lebar Pak Kumisnya. Kemana ya ibu-ibunya? Masih kembali buat mami-mami cantik ya, Pak Kumis dan yang lainnya. Ayalah dikeloyo Pak Kumis, Pak Kumis, kawakilan. Atur nuhun. Abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujana yen beruring-uringan bubar anggone bebayang ayah kene Pak Kumis nyanyi sambil bergoyang atur nuhun pulau biasane pengen kundur tanggapan pengen langsung saring wakah dijak dolanan mulane wong ranang yen bagi biduan kudu kuat yen ngerapi biduan opo meneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang geni meripate goyangane merangsang yo jas aduh kan bae dari kamera ini ya ulu jalan atuh kumaha bagus sok lagi papa heulanya deui atuh joget Pak tuh disetop ku si ibu cenah. Sor kapayun pada di luhur di handap Pak. Kilang kalau sing tatompo ngelingake jamane semono naliko
kosong uri ono gunung bunga susah dilakoni yen rezeki ono sing maringi kela kali dadi saksi hayang kene amuko seliramu rabatan ngidamne wiwit dunya nganti akhir wong bagus sing tak pikir-pikir sebisa masih kanggo bapak duga-duga gelang kalungnya ser mek orang ngantuk ya mending kena joget pak tuhun pak kemana iya si abah bobo abah i Pak Agus can kapayun kene ya Pak Agus gelang kamu sing tetompo ngilingake jamane semono analika piye Gana ti Pak Agus, Pak Agus. Pokoknya ra kelingan. Janji pengen hoyong lagu naon. Urip Bapak Idin. Ben dino yomu karoso moang igel heula Bapak Idin. Mung rekoso seliramu ra koso. Opo seliramu rakatun ser mung rekoso uri ono gunung bunga susah dilakoni yen rezeki ono sing maringi muko sliramu rapatan idame wiwi dunya nanti akhir yen rezeki ono sing maringi bisaan si bapak tengajak ibu kan bae lah penting happy-nya. Oh, sampun pak laguna. Ayo daripada gede di haturana. Jangan malah bangkitkan lagaku saat ku saksikan kesibukan ragaku hening yang malah bangkitkan semua ragaku saat ku satukan kesibukan ragaku ala Bu DJ sing penting mah happy-nya inga pada ingsun pateni genine nafsu angkara murka ya niat ingsun tepat digani inga mateni hawa panas inga pada ingsun pateni genine nafsu angkara murka
asa hayu naminanya sok dibikin spesial. Pak Haji nu medongkap pilih bade ngesakeun hayu. Roti geni, pak digani, ing mateni hawa panas, ing badana ingsun pateni genine nafsu angkara murka. Pak Haji amin. Niata ingsun tepat digani, ing mateni hawa panas, ing badana ingsun pateni genine nafsu angkara murka. Patikan ing mateni hawa panas, aya deui cas ing badana ingsun pateni genine nafsu angkara murka. Pak Haji mah telat. Kamana heula eta kamana heula. Mohon lunas ya laguna hoyong lagu. Mohon abah joget deui nya bah. Putra Galuh. Yuk masih bareng Sri Wulandari versi Tarling bareng Putra Galuh. Zamane pengen ketemu, hati sun rindu kang aya kelayu tuang ganteng. Pujaan atine senong asik. Atine senongo asik. Pak Budi. Yuk buat pemuda yang meninggal joget silakan. Pak Agus acak-acak kapayun Pak Agus. Ibu Agus, Bapak Agus di haturanannya. Spesial masih kanggo para tamu dan sadaya. Ambane laut samudra, dhuwure gunung Himalaya, ora bakal bisa nyusul amba atine kita yen wis nyawa kata ning ngarepan mata. Bunga mawar sudah waktu bahagia bakal tegang. Denok dandan supuri pengen kata ayune yen ketemu kata jaluk pingin pitu. Oh, 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 jaluk pengen ngambung pipine, aduh sayang. Pujaan atine senong
si Awi Tali. Iya haturanannya sok beli pada cara Robi. Putra Dangdut. Ambane laut samudra, dure gunung Himalaya, ora bakal bisa nyusul amba atine kita yen wis nyawang kakang ning ngarep Panembaga. Bunga mawar kasuna, waktu bahagia bakal dekat. Adenom dandang sepori, pengen katon ayune, yen wis ketemu senok jaluk pingepitu. Jaluk itu lawat jamane ora ketemu, ati sulilu kaya gelayu tuang ganteng. Seno pengen ketemu loro disit ya. Alhamdulillah. Monggo Bu. J. Bang Bo hidup barang tanya diri lebari dianggong kasukangan situ pinu balong jerong bebendu sareng bebendu di salira juang awit teh pangaju buang lantaran begitu seorang begini luhur mega paripos tepayang lepas diri abdi ibu hajat bapak hajat ayah gambaran nyanggakeun bamu hideung spesial masih kanggo sadayana bareng Putra Galuh masih Banon dari Nugelis kawan Dewati no endang ngabalik warna puputan kembang kadaton cuma cunang lamun teu kau tutipung kata bang wias laksana kapi duriak mat
wayahna pahajat ibang muhide bapak hajat agak payun heula pahajat aduh ibu hajat gapayun heula gapayun dirasakeun kudu sibuk wajatannya bapak hajat gapayun heula aya pak hajat aya pak hajat sakan tenan ibu hajat ibu hajat anu bager anu soleh gapayun heula bapak hajat gapayun deui wayahna babung hideung pajak bapak hajat hatur nuhun sakan tenang sareng ibu hajat namun hatur nuhun bapak hajat kalau hirong kasironya dilajeng deui hoyong tepang sareng bapak Tono Bapak Tono anu mana Bapak Tono anu mana Bapak Tono Bapak Tono aya meureun aya aduh Bapak Tono Bapak Tono gapayun heula Ibu Tono gapayun heula aya meureun aya Bapak Tono gapayun heula anu mana Bapak Tono tadi dirasa kedap Bapak Tono aya Pak Tono anu mana Bapak Tono anu mana ya Bapak Tono aya dilajeng sakan tenan ke Bapak Liman aya Bapak Liman aya Bapak Liman Bapak Asyik Bapak Gito Bapak Liman Bapak Asyik Bapak Gito wayahna kabayun heula aya Pak Liman aya kabayun heula asolali emang gak disebatannya di haturanan Bapak Liman deui sareng Bapak Asyik Bapak Gito Bapak Liman deui kebayun dirasa kedangan Ibu Liman Ibu Gito Ibu Asyik Ibu Liman diwakilan ke Bu hatur nuhunnya jaga kalau mohon hatur nuhun Bapak Liman berarti Bapak Asim aja Bapak Asim gapayun heula Asim ka dieu dirasakeun Pak Asim gapayun heula geura-geura Bapak Asim hatur nuhun Bapak Asim hatur nuhun lusur keneh Bapak Gito aya Bapak Gito aduh iya Bapak Gito Gito tadi siang atas Bapak Gitonya dilajeng ke Bapak Golongan siga nama ayah di dia Pak Golongan wayahna ieu bambung hideung Pak Golongan aduh Pak Golongan tuh Bapak Gito ge bade ngodok cigananya aduh Bapak Gito deui Bapak Golongan Bapak Gito Pak Golongan adi haturanan sakantenan sareng Pak Gito wayahna ieu bambung hideung aya siang aya aduh Pak Golongan Pak Gito kapayun deui Bapak Gito di haturanan kapayun ge ayo yuk coba penitipan hatur nuhun Pak Gito
Gito atas Pak Gito. Hatur nuhun Bapak Olong Bapak Gito. Dilajeng ke Abah Ono. Anu mana Abah Ono? Abah Ono. Abah Ono anu mana? Abah Ono anu ieu. Abah Ono kapayun heula. Abah Ono migel heula. Papayun gerasa kedap. Abah wayah nanya banyak. Abah Ono nyawer deui hiji. Oh, sok migel heula. Abah Ono. Abah Ono deui. Abah di luhur atuh Abah. Abah Ono deui hatur nuhun. Aya keneh, aya keneh, aya keneh. Abah Ono. Hatur nuhun Abah Ono. Diberedegeunnya hoyong tebang deui. Seneng Bapak Tasung, Bapak Yono, Bapak Budi, Bapak Tasung anu mana? Bapak Budi anu mana? Aduh alah ieu. Kemayun dirasa kedah. Aduh Bapak Budi. Kemayun heula aya meureun aya. Aduh Bapak Budi. Bapak Yono, acan Pak Yono. Aduh Bapak Tasum, ngabring yuk. Kapayun heula. Ya siap ibu-ibu dipanggilnya. Bapak Yono aya. Ari Bapak saha? Bapak Budi, Bapak Budi. Bapak Budi, Bapak Budi, Bapak Bapak Gito. Bapak Budi. Bapak Budi, Bapak Yono hatur nuhun. Ya kalau iya Bapak Budi, Bapak Yono, Bapak Gito. Hatur nuhun, aya keneh Pak Gito. Hatur nuhun. Bapak Yono, hatur nuhun. Bapak Gito. Bapak Budi, oh ya salah. Tah ayeuna giliran ibu-ibunya. Aya keneh. Dilajeng ka Ibu Parina. Ibu Parina anu mana? Dia Ibu Parina anu ieu. Dia kapayun heula. Ibu Parina kapayun heula. Wayahna ieu bambung hideung. Mamah Parina. Ibu Parina. Wayahna mah ieu mah lagu culametan. Ibu Parina bade naik heula, omoal bade nyawer bae. Ibu Parina deui. Hatur nuhun mamanya hapunten ya. Ibu Parina deui oke deh. Hatur nuhun Ibu Parina. Sing ngagentosanya hatur nuhun. Dilajeng deui nya seueur keneh diberdegeum. Dilajeng deui. Ieu teh ibu apa bapak? Ibu cucu Banjarsari anu mana? Wayahna nu kasebut guru kapayun. Ieu ibu cucu nu gaduh Banjarsari. Ibu cucu kapayun kapayun dirasa keada. Ibu cucu ade. Nyawer ya. Aduh, kan disawer deui neng nyanyinya. Hatur biasa kedah ngigel heula ieu. Ibu cucu Banjarsari. Hatur nuhun. Sadaya. Hatur nuhun ibu cucunya. Bapak Karwan can ka absen. Bapak Karwan. Aduh Bapak Dodo Banjarsari. Bapak saha? Bapak Agus. Aduh Bapak Agus. Ayan aduh mana aduh garu Banjarsari. Abah deui tambahan deui ah.
Hatur nuhun Bapak. Abah Nabi Andri Abah. Deui tos katingali. Bapak Agus. Teu acan kapayun dihaturanan Bapak Agus. Bapak Agus, Bapak Agus. Bapak Agus. Sangat tenang sareng Bapak Karwan. Pak Dodo atos Pak Dodonya. Bapak Kandi. Aduh ayah. Bapak Agus. Ini Bapak saha Bapak. Mohon ya hatur nuhun. Dilajeng diberedekeun hatur nuhun Dilajeng ka Bapak Jaka. Ya Bapak Agus sigana teu kadangun. Aduh Bapak Jaka, ayah Bapak Jaka. Aduh Bapak Tris di dapur, ayah di dapur. Aduh Bapak Jaka. Aduh Bapak Tris. Bapak Olong mah ato. Pak Olong jajan Pak Olong. Iya ato. Jajan kapayun. Bapak Mama. Manu mana ari ieu Bapak saha nu dipali di assalamualaikum. Bapak Mama, aya Pak Mama. Bapak Mama bilik kilang tarik. Bapak Maman. Pak Maman anu mana? Bapak Anton anu mana? Ya absen sadaya. Bapak Rohman anu mana? Bapak Ajan anu mana? Bapak Rohman. Rohaman. Bapak Karwan. Aya meureun aya. Bapak Otaya. Sakali deui. Bapak Samsu. Ih uih deui. Abas. Aduh Bapak Iti. Aya Pak Idin. Wayahna Pak Idin. Aduh Bapak Idin. Aduh Bapak Idin. Kapayun dirasa kedap. Hoyong tepang sareng Bapak Idin. Wayahna Pak Idin. Bapak Idin. Aduh Idin. Aduh Bapak Idin. Nuhunnya mohon Bapak Idin. Pada ngigel heula Pak Idin. Aya deui cigana aya. Bapak Wawan. Aya. Aduh Bapak, wah ciluk Pak ieu mah nya. Aduh Bapak Wawan, aya. Aduh Bapak Wawan, Pak Wawan ayo can pinuh. Aduh Bapak Wawan, geura-geura kapayun heula Pak Wawan. Kapayun dirasa kedap Pak Wawan. Aduh anak ieu. Teu kaci eta mah ti Abah Kapayun heula sor kapayun Bapak Wawan. Alah geuna moal kaluhur hatur nuhun punten. Bapak Wawan. Ieu mah anya mohon saumuran. Ditambihan deui ku Abah. Susuganan deui sakali deui. Bapak Wasman. Aya Bapak Wasman. Aya. Aduh Bapak Wasman. Aduh Bapak Wasman. Aduh aya Bapak Wasman. Bapak Rohaman acaranya. Bapak Rohaman sakantena. Aduh Bapak Wasman. Bapak Wasman. Bapak Rohaman. Kapayun dirasa kedap. Kapayun dirasa kedap. Aya Bapak Wasman aya. Aduh nu gaduh pelaku serele. Bapak Rohaman nu mana atuh? Bapak Wasman golosorkeun Pak. Hatur nuhunnya. Ampun ieu mabung hideung mananya sok absen Pak. Hatur nuhun. Alhamdulillahnya. Di acannya acan. Bapak Rohaman wayahna. Bapak Rohaman.
kali deui Bapak Rohman. Kadir gerasa kenam Rohman kapayun. Kadir gerasa kenam. Aduh alah ye yang geningannya. Sok ngawakilan sadesa Pak. Hatur nuhun. Alhamdulillah tos ka absen sadaya. Junang tuh asa lanjung gek diu asa diguling lempang asa radaho kumargi gimana nu nyanyina teu serius jadi teu aya nu mendem.